Timimiti harita Sirawing dilatih kekuatan jasmani ku Kidebleng anu memang berat karasana ku Sirawing oge. Tapi manehna teu ngangluh atawa ngarahu sakomo ieu geus diangkat jadi muridna Kidebleng anu wawasena teh geus ka Bandungan atau geus ka Bandungan kahebatanana. Tipoe kapoe awak jeung leungeun sarta suku Sirawing katingali beuki ngeusi sabab ngalakeusik jeung angkutan cai mangrupa latihan gesan kekuatan jasmani sakaligus ngalatih tenaga sangkan bedas. Waktu ngaruang dua leungeun semet puhuna karasa ku Sirawingan ukur haneut mangsa wanci haneut moyan mah. Ngan nyedak kabeurangahkeun mangrup panas asa tutung tapi lila-lila Sirawing jadi biasa ngalakukeun hal sarupa kitu. Dina wanci peuting harita teh Sirawing kakara ogerek duk pisan harita sare di imah panggung anu leutik urut pangajarkan anak mbah Wigena teh. Harita Kidebleng terus nyarita ka Sirawing. Mun teu wakamolor Sirawing, lamun beurang mah tadi keur ngalatih kekuatan luar, ayeuna kudu dilatih oge kekuatan jero deuleu. Sabab eueuh hartina sanajan boga tenaga anu bedas jeung jasmani kuat, lamun teu boga kekuatan tenaga lapisan. Nyaho tenaga lapisan? Nyaho Ki, tenaga nu ayana dina jeroan badan dasarna tina cara ku ngatur tata napas, lamun geus kalatih tangtu bisa ngatur eta kakuatan. Halus pinter sia mah geuning goblok. Ngan lain ngatur tata napas wungkul Rawing, degeun ku sia. Tapi leuwih ti eta kudu dibarengan ku katenangan hate jeung pikiran. Batin kudu jejemmuseuh kana hiji tujuan. Dilakukeunana kudu ayeuna peuting. Nah, make kudu dipeting Ki. Ngara tenang dulu. Tebang dulu ngari peuting mah. Oge hawa anu aya dina jero awak dicoba nahan mampu ngalawan hawa tiris peuting. Sabab awak lain kudu dibuligir euy, ngarti? Kaarti Ki lah, ayeuna ieu teh. Nya ayeuna euy, kawas nu heuri lain mah. Pokona malamun ilaing teu nolak kana sagala parentah dewek, dina waktu anu moal ila jadi jago deuleu. Lain hayang jadi jago sih teh. Awas, lain jago kabikang deuleu sia. Nyapu gue atuh yang jadi jago mah Ki. Sabab jadi jelema nu lemah kalah kadihina geuningan jeung ditanasa. Komo ayeuna mah kajahatan beuki mowe. Lamun geus loba atawa geus boga ilmu cara aki mah dibasmi lah jelema-jelema jahat teh Ki nyaan kuing mah. Wah, untung wakang ngalamun sia deuleu. Asa goge acan diajar pangarti ti dewek. Sok dibuligirkeun caganya. Diburuan dinuk diuk di leluhur batu. Engke ku dewek dibejaan kumaha carana ngalatih sangkan bisa ngatur-ngatur jeung ngusulkeun tenaga lapisan. Ayo, sok dinuk nya. Siap di dinuk, naon dinuk? Oh, salah sautik bolotor sia dinuk goblok. Sok, diuknya. Diuk di dia. Sirawing teu kaleken harita terus nuturkeun guruna. Peuting harita Sirawing dimimitian gesan ngalatih tenaga lapisan teh. Da ari anu gurunya tenu jadi guruna maka pan mulu ngalatih teh kitu jeung hauk polotot jeung kasar segala rupa. Sirawing teu kaleken harita terus nuturkeun guruna peuting harita Sirawing dimimitian. Menang 2 bulan beureung kituna teh tapi Sirawing ngarasa aneh. Sabab tacan pernah diajarkeun jurus-jurus ilmu silat sakuma ilahar anu neuleuman ilmu bela diri. Kajurung kurasa penasaran. Dina hiji peuting sanggeusna beres latihan geus harita tegas ngatur tenaga lapisan, Sirawing ngahaja nanya kan jadi guruna. Geus lila diajar tawa latihan teh Ki. Tapi kunaon geuningan can diajarkeun keneh bae jurus-jurus ilmu silatna Ki. Kidebleng ngaburilang panonna. Sirawing rasa sentar hatena ningali sorot panon guruna sarupa kitu. Teu lila kadenge Kidebleng nyarita jelas daria aya nama nyaritana. Rawing, ilaing teu kudu loba tatanya. Sabab dewek leuwih nyaho jeung leuwih ngarti. Dekeun Rawing. Ari kudu mah ku dewek dibejakeun. Lamun maneh can cukup kuat tenaga lapisan, oge latihan jasmani jeung tenaga lahir, terus diajar jurus-jurus ilmu silat. Gelo jaminan oge ngarti dewek mah. Sing percaya ka dewek. Sabab naon rupa anu dilakukeun ku lain eta mangrupa dasarna deuleu. Lamun dasarna teu kuat nah rupa nang goblok oge. Karti. Oh, jadi malenan kudu geus asa keula latihan nya Ki nya.
nya kitu meureunna teu naon tuh lah. Ya mah nanyakeun teh penasaran ki, ulah ngambek atuh goblok. Dibabuk euy. Hambura Rawing hambura. Lain ngambek ngan dewek mere nyaho. Ayeuna urang ngobrol soal ilmu euy, khususna ilmu silat. Ilaing geus nyaho dadasan nu kuat sangkan jurus-jurus ilmu silat jadi ampuh mangsa ngrubukeun musuh. Pokona mah kudu tenang we sarta leuwih ati-ati eta teh eta henteu ngan ukur ngandalkeun jurus atawa gerak, tapi kudu dibarengan ku akal jeung pikiran kitu lain ki. Atawa anu sajena sangkan bisa ngarubuhkeun musuh, jadi utek oge perlu dipake kitu meureun nya. Bener teh salah Rawing. Ngan eta mah dina lebah prakna euy, tapi dina lebah dasar anu kuat mah. Dasar anu kuat nyata lain kudu geus asa kecer. Lain kecer di peureuh, tapi asa kecer teh nyaeta kudu geus kalatih kakuatan lahir jeung batin. Anu akhirna maneh boga dasar ku kuat anu disebut cili, cepat, teguh. Kitu cek. Si Rawing kerung ku bacan ngadenge meureun nanti anu jadi bapa ngeunaan ka baru sarupa kitu. Naon teh artina ki? Da meureun aya hartina len? Ya atuh. Satiap kecap ngandung harti le. Nu disebut celi nyata sarupana kana naon kudu rancingas. Lir upama mata heulang ruyu. Sabab lamun panon cileureun bisa kapilan abar. Jadi mata jeung pikiran teh kudu sajalan rancingus ujung sukeutna. Ari nu disebut cepet ki? Rikat teh kitu tawa lain. Benar, cepet teh nyata gancang hartina rikat. Rikat dina nyingkahan panarajang oge rikat dina ngalakukeun panarajang. Sabab lamun gerak ilmu silat teu dibarengan ku karikatan tangtu urang nu bakal jadi korban serangan lawan. Ari nu disebut teguh ki kumaha eta? Ari teguh teh ngandung hati jejeg panceg nyata hate. Pikiran jeung perasaan estu teu kaeunteupan ku rasa sieun atawa keeung. Jadi teungeun jeung mudeng jeung harupan lawan anu kumaha bae oge. Ulah ditingali jangkung gedena. Ulah ditingali paroman anu jadi amprotan ulah digis ku pangartina. Percaya kana kekuatan diri pribadi, tapi lain ngandung arti dir atawa ujub jeung takabur. Dan ukur boga kewajiban pikeun bela diri. Tah, lamun si lain geus mampu ngawasa eta dasar, kakaraku dewek bakal diajarkeun ngeunaan jurus ilmu silat. Dewek anu disebut sabta. Hasta braja. Wasana naon teh ki? Bet aneh jeung kakarana denge wing mah. Basa buhun baheula deuleuh. Ari sabta Nabil hasta. salah ngomong Jadi sabta. Sabta ngandung arti 7. Sabab memang aya 7 jurus deuleuh ilmu dewek mah euy. Hasta hartina leungeun. Nyai kokot eta anu disebut berata atau disebut beraja nyatana kekuatan. Jadi lamun dihartikeun kalawan jelas mah 7 jurus nu ngagunakeun kakuatan leungeun, nu matak leungeun dewek hideung geus trengki siga nu teutung. Lain euy. Lamun mais lele ngeunah meureunan Rawing, urang ngalalele yuk. Kawalungan ge ngarah ngeunah gerayu. Ngeunah meureunan Rawing euy. Ceuk kieu beleng datang deui adatna aneh. Padahal keur ngobrol dari anak keranan. Jig kana lele si Rawing menarik hat nulilanik napas kana hati resep ngabandunganana. Tapi kitu teh si Rawing geus apal teh memang kitu meureun adat guruna teh. Nya ki bener lah mending main lele ayeuna mah. Tapi ngalalele kieu mah sok dipatil ari peuting mah ki. Dipatil ku lele. Sieun nya, sieun. Ya, nah si lain mah make sieun dipatil lele sagala rupa pira dipatil lele. Jeung aing ayu ari keur sieun dipati lele mah. Lamun mangis sieun kene dipati lele, can aya kabegum. Nam, ayo naik. Tapi nya lele masuk mati leuy. Dipatil ku lele. Sieun artinya amun dewek mah ari kudu dipati lele mah. Jadi kitu tarawing.
sedang kenaun sabana jurus ilmu silat dewek nggak 7 jurus. Sabab cekul dewek baheula hirup jeung kahirupan jelema teu bisa leupas tina poe nu 7. Padahal mau geus we nama urang ngabubuy sampul ya. Ngeuna geuning ngeuna sikeuna mun ngabubuy sampul. Koledag ngagoler teu laki debleng geus kerek sare. Si Rawing manganukur sri leutik we bari ningalikeun kayaan guruna. Geus kitu mah manehna oge terus sare memang teu bisa dipaksa lamun guruna geus datang adatna moal bisa dirobah deui. Sanajan keur ngobrol sakumaha pentingna ngan jelas si Rawing beuki nambahan kabaru sarta beuki yakin kana kayaan guruna anu sanajan kalakuanana aneh tapi ilmuna memang luhung. Keur ngobrol anu daria jig kana lele, keur ngobrol anu daria jig kana belum sampe antupna sare. Ti poe ka poe si Rawing terus dilatih ku Ki Debleng mangsa ngalatih jasmani jeung tanaga lapisan. Malah dina hiji waktu Ki Debleng ngajakan si Rawing ka sisi basisir, ayeuna mah ngaruang sapasang leungeun teh lain ku keusik tina walungan, tapi di sisi basisir bari awak buligir. Moka lamun lain si Rawing mah tur bari teu diaping tangtunya mah kuat. Batang peuting diuk dina luhur batu karang, leungeun jeung dada dipake mapag datangna ombak anu nembragan awak. Dina latihan munggaran mah waktu leureus si Rawing bener-bener asa parotong jeung linu tulan-tulanna, tapi sanggeusna aya kana 5 poena mah jadi geus asa biasa deui we. Saperti biasa dina waktuna leureus duanana terus ngobrol deui, Ki Debleng membuka deui caritaan, padahal mah si Rawing teu nanyakeun naon-naon ka guruna teh. Si lain geus sanggup meunai namanya, cing pekanya diuk tah dina batu karang anu gede. Geus diuk dina batu karang, si lain si dakep si nu tunggal pancegeun panca indra sing mantep, panca indra sing bener-bener ngeusi. Sok Ayeuna Ki biasa we lakukeun ku maneh. Nah sok kanya Bismillahirrahmanirrahim derganya. Si Rawing dipeusuh dina cai laut, galura laut anu pating jelegur. Dina mangsa ngaso harita ngobrol di jeung guruna. Daina hade ku dewek bakal dibejaan ngeunaan 7 jurus anu kudung ke diteleuman ku ilaing Rawing. Ilmu silat dewek teh disebutna ulin karuhun. Sabab memang ilmu silat buhun anu matak ngerasa oge sabta hasta braja. Karti ku selain. Karti. Jadi ngaranna teh sabta hasta braja. Ku dewek mah diganti be jadi ulin karuhun. 7 jurus nu dimasar kana watakna poe teh diwangun ku jurus kahiji disebut Mega Malang. Oke, Mega Malang. Mega Malang Dimasar kana poe nu kahiji nyaeta Ahad. Poe Ahad teh silokana Mega. Tadina ieu jurus Mega Malang tata gerak anu dilakukeun teu loba batabakeun kana kalincahan badan. Jelas nama awak kudu bener-bener hampang sangkan bisa gerak gancar tu babalicetan. Nu matak memeh diajar ieu jurus anu kahiji lain kudu leuwih teula diajar ngentengkeun awak. Ngahampangkeun awak. Aya latihanana anu khusus. Ilain nyaon teu dongengna Rawing. Naon sababna orai sanca eueuh peurahan. Tong didongengkeun ngetang bisi dibeja-beja. Ingat ka guru dewek karesepna teh lauk layur euy. Urang ngalah lauk laut euy. Ayo, urang ngalah lauk laut. Ayo, Ki Debleng geus datang di adatna. bener nya Ki, padahal mah perahu loba anu teu dipake Ki, tapi kumaha lamun aya silalatu? Atawa rambut asupana irung, terus asupana jero awak. Pandada urang pinukur amat tuh Ki. Cek si Rawing kamana karep dinyaritanan teh puguh geus bisa apal kana adat guruna. Tah Rawing. Jurus anu kadua disebutna teh jurus Kembang Sari. Naon make disebut jurus Kembang Sari?
lantaran nyokot poe nu kadua nyatana Senen silokana kembang. Dina jurus anu kadua ieu sabalikna tina jurus Megamala. Tata gerakna teu beda ti anu keur ngigel atawa tarik, kudu leuleus keuyeuk, teu beda ti kuya, paribasan anu maksud dewek telin kuya awewe. Malah nu digunakeun lain tonyokan atawa peureub anu buleud, tapi kepretan nu leuleus tapi teuas. Leuleus katingalina tapi bakal teuas karasana lantaran bari dibarengan ku tanaga lapisan. Tuluy rawing aing masalela. Golepak deui teh geleng tengah goler di Sirawing oge geus apa goledah gue ngagoler deui. Kitu jeung kitu we kayan Sirawing dina waktu-waktu harita teh. Beak bulan ganti tahun ti tahun ka tahun deui beuki lila beuki tembong Sirawing tumuwuh jadi lalaki boga awak ngeusi tur kuat daya tahanna.